Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana littiba'i sayyidil mursalin wa ayyadana bil hidayati ila da'aimiddin wa yassara lana iftiqa'a atharis salafis salihin hatta tala'at qulubuna bi anwa'i ilmi syar'i wa qawati'il haqqil mubin wa tahhara sarairana minal hadathil hawadithi fil ibtida'i fid din. Ashhadu an la ilaha illallahur raufur rahim wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu alladhi khassa bil khuluqil azim wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi taharati ummahatil mu'minin wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin, amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. Wa qala habibuna wa nabiyyuna wa maulana Muhammadun idza kana yaumul qiyamati syuffi'tu faqultu ya rabbi adkhilil jannata man fi qalbihi khardalatun thumma aqulu ya rabbi adkhilil jannata man kana fi qalbihi adna syai'in fayadkhuluna. Shadaqallahul azim. Langkung tipayun mangga urang sadaya manjatkeun puja kali puji ka Allah Rabbul Izzati. Sholawat teriring salam senantiasa Allah curahkan ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad. Mudah-mudahan urang sadaya anu haladir jaga di kiamat sing kenging syafaat. Al-mukarramun, para sepuh pinasepuh, para ustad, para kiai saumumna kiai nu haladir wengi ieu bil khusus akhina al-mukarram Kiai Engkos ku kaula dipika hormat tur dimulyakeun. Urang daroakeun kiai-kiai urang, guru-guru urang sing para ranjang umur nu barokah. Qori urang saderek Ustad Raji Pandi anu sakitu pohara napasna panjangna ngeunaheun sawarana wajar bae napasna panjang. Mi Aceh dilawan nyami Aceh nyarambutan Aceh tadi parantos macakeun ayat suci Al-Qur'an anu sakitu ngahiyang hayang ibu-ibu tah boga minantu duang Ustad Raji Pandi atuh pulung be nyana ngeunah untuk kudu ngamodalan deui. Urang doakeun mudah-mudahan ilmuna dimanfaatkeun panjang umur anu barokah. Aparat pejabat pemerintah bil khusus Bapak Kepala Desa beserta jajaran
urang doakeun muga-muga para pejabat urang tinu handap sampai kanu luhur sing dijadikeun para pejabat anu amanah. Tukang son mana? Oh, efekna letikeun deui. Laju rada gedekeun volume aja serah ke hajina ceng. Jamaah sadayana rahimakumullah, penting ieu urang kumpul dalam acara peringatan Maulid Rasul. Kalau berbicara Maulid itu pasti hubungannya dengan Rasulullah. Kenapa? Sebab di dunia ini tidak ada satu manusia pun yang diperingati kelahirannya. Urang sok ngadenge aya haul Tuan Syekh Abdul Qadir itu diperingati hari wafatnya. Urang sok ngadenge haul Sultan Banten itu peringatan wafatnya. Di negara Yaman ada makom Nabiullah Hud alaihi salam pun diperingati hari wafatnya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperingati kelahiran anak. Kunaon? Sabab Rasul mah can dilahirkeun ke alam dunia namina tos masyhur. Sehingga cek Kangjeng Nabi kuntu awwalan nabiyyina fil khalqi wa akhiruhum fil ba'fi. Kaula iya cek Nabi salah satu Nabi anu pertama diciptakan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kaula jaga Nabi anu terakhir dihudangkan ku Gusti Allah subhanahu. Sehingga Nabiullah Adam alaihi salam ketika pernah melaksanakan dosa di surga diusir ku Allah, dikeluarkan di surga jeung ibu Hawa. Nabiullah Adam diturunkan di Hindia di puncak Himalaya, sehingga Siti Hawa diturunkan di Jeddah. Hadirin wal hadirat, Nabiullah Adam merasa dosa, tobat ke Allah subhanahu. Ketika Nabiullah Adam tobat, Nabiullah Adam nyarios, ya Rabbi as'aluka bihaqqi Muhammadin illa ma ghafartali. Wa qala ya Adam kaifa arafta Muhammadan wa ana lam akhluqhu. Ketika Nabi Allah Adam berbuat dosa, Nabi Allah Adam ngarasa dosa, tobat ka Gusti Allah. Nabi Allah Adam ngadoa ka Gusti, cek Nabi Allah Adam, Gusti abdi nyuhunkeun ka Gusti dengan hakna nama Muhammad illa ma ghafartali, hampurakeun Gusti dosa abdi. Cek Gusti Allah, wa qala kaifa arafta Muhammadan ya Adam, ya Adam kaifa arafta Muhammadan. Adam ari anjeun geuning nyaho ka Muhammad, walam akhluqhu, pancet Gusti Allah Muhammad teh can dijieun ku kami, tapi anjeun kunaon geus ngomong-ngomong Muhammad. Cek Nabi Allah Adam, Gusti ketika bareto abdi di surga tanggah ka luhur ningali di tihang aras aya tulisan la ilaha Muhammadur Rasul. Maka kaula gede sangka cek Nabi Adam moal pati-pati ngaran anjeun direndengkeun jeung ieu Muhammad, terkecuali ieu Muhammad hamba anjeun kakasih anjeun, teu aya deui kakasih, teu aya deui hiji makhluk anu dipika cinta ku anjeun kecuali Muhammad. Cek Gusti Allah, saddaqta ya Adam, laula Muhammadun ma khalaqtuka. Betul apa yang kau katakan Adam, kalau memang tidak dengan karena cinta Muhammad, cek Gusti Allah, maka kaulah moal nyiptakeun anjeun wahai Adam. Naon norek dicokot tina kisah ieu, ulah ngadengikeun kisahna, ambil hikmah pelajaran. Apa? Nabiullah Adam tobat ka Gusti Allah dengan tawasul kepada Rasulullah, diterima tobat Nabi Adam, tawasul ka Kangjeng Nabi,
atuh komo urang umatna kudu daek tawasul ka nabi ta ieu teh keur kumpul di dieu keur tawasul ka nabi amin ya rabbal nu mawi ibu bapak jamaah sadaya kunaon sih urang kudu muludan pertama elatna nu mantak urang kudu muludan lantaran urang teh hiji syukuran ka Allah subhanahu wa ta'ala man lam yaskurin nas lam yaskurillah sahajalma nu teu daek syukur ka papada manusia maka ka Allah moal daekeun syukur anak teu daek syukur ka kolot ka Allah ge moal syukuran pajabat teu daek syukur ka rakyat ka Allah ge moal daek syukuran rakyat teu daek syukur ka pajabat ka Allah ge moal daek syukuran orang bodoh teu daek syukur ka nu pinter teu daek syukur ka nu bodoh nu beunghar teu daek syukur ka nu miskin teu daek syukur ka nu beunghar salaki teu daek syukur ka pamajikan teu daek syukur ka salaki maka ka Allah ge moal daek syukur atuh komo ieu mah umat moal aya urang mun eueuh kangjengna moal aya alam dunia mun teu aya kangjengna maka ketika Rasul bertanya kepada sahabat yang bernama Sayyidina Umar radhiyallahu an ya Umar atadri man ana kata Rasul wahai Umar apakah kamu tahu siapa aku sebenarnya apa jawaban Sayyidina Umar wallahu a'lam wa rasuluh cek Sayyidina Umar duka tujungjunan kangjeng abdi teh terang saha anjeun salaresna wahai Umar aing teh cek Rasulullah pertama diciptakeun ku Gusti Allah sehingga seluruh nu aya di alam dunia asal muasal tina nur aing cek Kangjeng Nabi maka lamun urang kudu syukur ka papada komo ka Kangjeng Nabi mah kudu leuwih syukuran moal aya urang mun eueuh Kangjeng moal aya dunia mun eueuh Kangjeng maka penting iya urang Cipari RT sabaraha RT 02 musola naon Nurul Huda bapak-bapana ibu-ibuna pamuda-pamudina keur ngayakeun tasakuran ka Gusti Allah tasakuran ka Kangjeng Nabi moga-moga tasakuranana ditampi ku Allah ditampi ku Rasulullah sehingga nyababkeun jaga asup ka surgana Allah hayang ka surga tah hayang ka neraka jacalalager ngomong nama hayang salamet hayang cilaka teu araredan jawab nama nu tilok salat ngomong nama hayang kasur sakitu nu tilok eta nu tilok ngaji ngomong nama hayang nu tilok ibu-ibu tukang nyerengidan kasalaki ngomong nama hayang calageri budak Cipari ngomong nama haram jadah doang kabeh hayang ka surga anu teu nyumbang muludan ge ngomong nama hayang aya nu kitu bedil nyesek-nyesek alam dunia mending dibedil naon cenah jelemana kiai atuh ulah karunya paeh jelema nama akhlakna nu kudu dibedil kudu didangdanan maka alhamdulillah kudu kararompak ibu kana muludan mah naon sababna ja urang teh lamun ka surga cenah andai kata ieu kabehan asup ka surga misalkeun kudu ku amal perbuatan urang waduh teu sanggup kula mah ulah aja baroning jalma nu bararodona Pak Kiai Engkos ulah aja baroning jalma nu bararodona andai kata ka surga kudu ku amal perbuatan urang woi Bu Pak mohon maaf kiaina bejeng ustadna jang jauheun berikut Haji Jamaluddin anu ngomong naon sababna neuk make nu mana ibadahna kitu pohara amat ka surga ku ibadah ya Allah Rabbana Karim pala hadirin wal hadirat ih atuh ulah kitu cenah kiai jaka mege di aya pangajian osok ngaji leletikan di aya pangajian alhamdulillah atuh sugan be kami teh ka surga anak melalui puasa lah puasa urang puasa dendam pindah nyatu di berang ka peuting taraweh paling sohor ieu musola sakieu gudena
bau paling gak ya pinuna sapat peting doang tuh seserian sana naon ge bener tak ye malam pertama mah hobe woi tarawih ye tarawih ya woi pertama ya tarawih kuat rame kuat temah sampai ke diu atau di dia beta ada rasut gitu Allahu Akbar sami Allahu Akbar Allahu Akbar diuk beda luar salat henteu eta kalakuan pemuda Cipari eta nu kitu coba eta urang mah ya Allah tanggal hiji puasa eta di meja mun di Pararinu tanggal hiji bala-bala bubur Cirebon es campur bonteng puan kelapa muda ya Allah pisang goreng ya Allah kolak cauna ge aya kolak tapaina aya masya Allah geus sagala pan puasa mah sarsir hayang naon bae bener tak ya Allah ya Rabbi hayang bubur kacang ya Allah geus tahu bulat tahu gepeng tahu penyon aralaya cek bapak kolotna jam sabaraha ieu karena cenah bahasa tengah genep angel amat abah geus teu kawawati isuk abah geus gareuneuk ieu beungeut tah abah beduk terang-terang dur adzan di mushola Allah encan geh nu adzan nepi kana bar tahu beak 16 iya dihakan itu diselak diasupkeun iya diembat eta diasaan iya diembat itu dihajar iya dibeakeun nongkorok beki barang dur be isa cek tetangana mang hayu taraweh beterap puasa kitu nu ngasupkeun ka surga jauh amat sugan aya urang dia ketika datang teh bulan puasa ya Allah Gusti panjangkeun abdi bulan puasa ya umur sampai panggil jeung Ramadan hayang amat abdi puasa ieu mang namatkeun Quran gampang cara batur 3 kali 5 kali atuh abdi mah hatam sakali Quran teh bulan Ramadan pan beungeut kieu mau potongan wah mah sumpah beneran teh nya bener tante ya nu dipikirkan ku ibu-ibu hiji baj bener ayo jurig baju kabeh ya ya Allah 2 pikueheun 3 dag ibadah nama teh dipikiran padahal bulan Ramadan jejeritan cerik para hadirin ketika 1 hari lagi lebaran apa kata Ramadan wahai umat Muhammad budak Cipari nu daregeul cek Ramadan lain cek aing hampura cek saha cek Ramadan pileleyan paturai patepang deui selamat tinggal kunaon sialalawara ketika aing datang sebab Ramadan kadhaib bagaikan tamu urang pribumina tamu kumaha pribumi lamun pribumina bager someah tamu bakal betah tapi lamun pribumina cuek maka tamu bakal teu betah cek Ramadan lantaran sia cuek ka aing nu dipikirkan ku sia baju taraweh sia belang bentong puasa sia kadang-kadang sholat sia kadang-kadang mohon maaf cek Ramadan aing geus teu betah di anjeun mun panjang umur sia cek Ramadan panggih deui jeung aing tapi lamun teu panjang umur moal padahal aing datang ka dieu pohara jelema dosana dihampura doana diijabah berbuat amal berlipat ganda tapi sia cuek-cuek bae cek Ramadan pileleyan paturai patepang deui hanya tinggal penyesalan nu aya naon sih malalahok nalekeun aing ram jadah doang terus ulah terus aing lapar can nyatu ye aing datang jam 9 naik jam 11 atuh lapar panitia tolol di tengah orang kejo-kejo acan kiai di tengah kanan jeruk nyeri beteng aing bohong panitia tuh udah nanti kembali kejo ieu mulu dana sana aing mah sigana berkat aing sana aing rada tanda tanya model kieu mah terus kan
les teh keur kudu bunga ibu punten upami keur ngaos muludan keur ngaos kudu bunga cek Imam Ghazali lamun urang ngaji ku kumpulan kudu bunga lamun urang keur ngaji bunga jaga di akhirat cirina bakal bunga mantap lamun muludan mau ngaji ulah merengut iya mah kieu be pak nginum kopi sih pak ulah waya seuri ya seuri atau ulah terlalu teuing deh seuri ge waya seuri teu naon seuri cek Sanawawi asal nyang seurikeun kalakuan urang teu meunang ge nyang seurikeun batur gibah ngaranna ngomongkeun lamun nyang seurikeun nah aya teh mah seuri teu naon waya seuri jeung mun seuri membengker lobaan ulah sorangan balik ke dia cek salaki teh pamajikan aing edan terus taya bu orang mak nek asup ka surga melalui ibadah nu mana ulah kitu cenah kiai jak kami buka kiai di dieu sugan bae kami ibadahna melalui salat lah salat urang acak-acakan usolli bapak di musola hate mah panjalan-jalan ibu-ibu usolli di imah pan hate mah ka mana boa bu jawab nu jujur punten ibu meme sholat tohor muekeun pakaian ai tengah-tengah sholat hujan jawab nu jujur ulah sering tebu rodiah tamjadah doang hei eta inget ka sholat tak inget ka pakaian eta geuning meni jujur jasa urang dia Allahu Akbar menang 2 rakaat gur be hujan aing teh jadi undangan isukan masyaallah aing makanya kita baju andalan aing ya Allah ya Rabbi aing masyaallah aing ya Allah eta keur salat inget ka pakaian inget ka salat inget ka pakaian eta salat nu kitu nu bakal ngasupkeun ka surga jauh bu Allahu Akbar bapak-bapak salat inna salati wa nusuki wa sarimi wa qopi terus kabeh ka babawa jang jauheun Mang Sarman jauh man jauh mong jauh Udin Maman ya Agus jauh ya makana ulah aku ahli ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala jang sakitu urang mah ibadah teh ka Gusti Allah paladirin beuh ulah kitu cenah kiai jak kami ge sok ngaji leuleutikan di kiai engkos atuh salat kami leuleutikan bisa khusyuk jak ulah alhamdulillah kamari ku khusyuk-khusyukna salat tuh rakaat 6 rakaat hoi lain khusyuk tah mah jelema linglung loba teh nyokotan Bang Emok nah sia lobanya nyokotnya batur jurig eta nu kitu ngaranna pam awewe teh daek syukur ka Gusti eta nu kitu ngaranna bikang palongo pamajikan tolol teu nyaho-nyaho salaki ditamayaran hutang palongo sia bu geus dengekeun ye dengekeun nu penting mah boga milik boga rezeki tasakur engke ku Allah nalika bersyukur la azidannakum bakal ditambah urang ulah sieun rizki urang teh urang sampai paeh kalaparan moal apa sebab bapak-bapak ibu-ibu sebab urang ayeuna boga mobil urang boga tanah urang boga duit urang boga rezeki mun hayangnya ho bawa ka imah ya oleh-oleh itu ikut campur doa tangan Kangjeng Rasul coba kumah gitu Rasul berdoa di masjid ijabah di Madinah 3 doa Rasul yang 2 diijabah yang 1 tidak diijabah apa doa Rasul yang pertama Rasulullah nyuhunkeun moga-moga orang sing bisa zarah ka ditu hayang ka Mekah cager sia hayang zarah ka Madinah ngadoa muga-muga kabehan ka nasibkeun turutan doana Allahumma walnah jual tanah
daftarkan duit nang ditu. Patut geus Allahumma atuh jual daftarkan. Ibu-ibu kuat sekali-kali ben ibu jelema. Ya Allah, para hadirin wal hadirat, Rasul berdoa. Apa doa Rasul? Ya Allah, kata Rasulullah, Gusti ulah disiksa umat abdi. Tuh cek Randi, ulah diturunan azab umat abdi. Jangan kau siksa umatku ya Rab, kata Rasulullah. Ulah disiksa umat kaula Gusti sampai umat kaula maut kalaparan teu manggih rezeki. Apa kata Allah? Muhammad, doa nu ieu ku aing dijabah. Umat anjeun moal aya nu sampai paeh kalaparan. Rabbana Karim. Sabaraha taun urang Cipari ngajedog cicing di dieu. Apakah ngadenge aya jelema paeh sampai teu nyatu kalaparan? Mana Pak Lurah? Nah, aya eueuh rakyat lurah ieu nyatu teu nyatu sampai paeh aya eueuh. Eueuh moal aya. Lamun tah mah cenah paeh teu nyatu aya. Ka mana cenah si eta buku paeh? Atuh kabeh moal nyatu nu paeh mah. Piraku anu paeh nyatu. Begitu neuk nyolatkeun ka mana maitna keur nyatu cenah. Atuh teh mah bobongkong kejo nu kitu mah. Mait barang hakan ieu. Mana moal aya Bu? Enggeus dengekeun balik ti dia siap bayaran hutang ulah nyokot-nyokot deui. Moga-moga tos muludan kabayar hutangna kabeh. Wah, jurig hutang kabeh kot amin. Salaki teu nyaho-nyaho ka bina-bina mun dek naon ngomong ka salaki tungtungna salaki mabok dicorek kanan pamajikanana, akhirna ibu ge kesel deui ka salaki jadi carekanan, akhirna durder pasea sampai berantakan rumah tangga yang jadi korban anak tungtungna. Kadenge moga-moga hidayah taufik ti Allah untuk pemajing kiai cenah ka mana kami nginjeumna ai kitu sia hirup hayang nginjem bae saumur-umur ai mah teu hayang boga hutang. Enggeus syukur anu aya mantap kudu boga rarasaan tah hirup. Lamun salaki ibu tak tukang balon atau tukang cilok ulah sok aya mobil Avanza bengek salaki sia kabina-bina hirup. Nu penting ngadengekeun awak cag awak sehat mangenaheun jang naon loba duit ai gering mah. Betul apa tidak? Tapi lamun awak cager masya Allah nyatu jeung jukut ngeunah ai kitu sia undang lain jukut saya terundang dari siapa antanan jukut lain kol jukut lain jukut. Tapi lamun awak cager sehat ngarauk-rauk bener tuh. Tapi dia lagi loba duitna kangkung ngadahar ece kolesterol kadu mending ngeunah ya kadu mau tuh ece mah darah tinggi tuh bener. Ya Allah, cek iya nangka ece emak tapi urang deuleu nangka diembat kadu di dahar bener. Ya Allah Rabbana Karim ari awak sehat mangenaheun betul apa tidak? Eta jelema dibawa ke rumah sakit sari asi sari asa sari asuh hayang naon eta ki hayang cag eta cager nikmat gua nikmat mah jalamun kuring gering mau datang ka dieu ibu ge lamun gering mah moal ka dieu teh ngahadiran muludan yuk ki Jamal teh mah nyari hundu deuk kawawa kakadak nyari hundu ge geus sakitu para hadirin wal hadir betul apa tidak? Geus ibu nu penting mah awak cag dahar teu kalapar ja eta imah teu kabocor salaki leletikan usaha. Ya Allah Gusti nuhun Gusti abdi mah syukur ka Gusti kege alhamdulillah cek pamajikanna Pak sakege mama mah alhamdulillah geus teuing batur mah kabeli anu nu penting mamah cager bapak cager alhamdulillah bapak pagaweanana atuh sakege mah alhamdulillah
bapak pegawai ngaduk bangunan lain supir-supir can naikna gajina 120.000 lamun supir 200.000 pan gitu ayeuna teh tukang bangunan teh. Masya Allah, tapi mama alhamdulillah syukur boga salaki bapak berangkat bapak jam 7 balik jam 5 alhamdulillah ya Allah gaji bapak 120.000 sakieu mah urang dahar teu bara main dahar teu menta imah teu kebocoran kamarna 2 kamar kahiji urang kamar kedua anak 18 pot di entep alabatan Bandung seserian bae. Tapi deh tetangga urang Masya Allah gajina cenah sabulan 200 juta tapi balikna setahun sekali mata ke anakna hiji baca nama-nama jajarang panggil tapi bapak jeung lama unggal poe panggil alhamdulillah jios deui reuneuh deui unggal penting bapak panggil mes meo terus nya mes meo teh sosonoan sakitu alhamdulillah anak tuh kuari loba 18 kuari kereuneuh deui la ilaha illallah Pak ngenahan ada awak cager mah bener tak? Hei bener tak Pak? Ya Allah atuh ngenahan awak cager mah ya Allah imah teu kabocoran ya Allah aya eta cenah bapak gawe dina bangunan sampai kuat pundukna hideung kalabatan punduk kebo teuing mama marido mama boga salaki hideung ikhlas dunia akhirat duh kokohek jemput akhiratna ge ridho mama memboga salaki hideung teuing bapak hideung ge nu penting bapak balik unggal poe alhamdulillah leus teuing Gusti abdi mah syukur bae ridho boga salaki hideung leus teuing hideung mah angel kabelok pugu di letak nanglek 2 cm atuh kita kanyahoan sugan kulit goreng letak Masya Allah alhamdulillah Gusti aku hideung-hideung salaki bahkan kamari mah meh bekas sieu kumbil sampah japacakeun plastik la ilaha illallah ku hideung-hideung na salaki meh bekas sieu ku mobil sampah Masya Allah alhamdulillah Gusti abdi boga salaki hideung Masya Allah laju eta salaki abdi kamari mah cenah ngariung ka ditu ka mana ka Cipari wasilah hideung nyokot berkat 12 teu kanyahoan ja hideung ieu laju eta salaki abdi memantos maneh nyaho kulit hideung make baju hideung make baju putih doang teh cak-cak laju memantos maneh deh nyaho kulit hideung make baju beureum atuh siga kulit tangkil Rabbana Karim enggak syukuran bae geus teh boga salaki hideung dodol Garut ge legit ari hideung mah eta pamajikan syukur ka Gusti Allah matak ibu harus jadi istri pendingin dong jangan jadi istri bensin Rodiah Ana Mimin Yuyun Ici Tuti Teti Dede Kokom sia Icot Ijah Siti Siti Repo Siti sia kieu yang ngaji penting-penting jadi edan kabehan yuk terus atuh jajan beres Bu enggak syukuran bae ka Gusti Allah bapak ge syukuran bae pak ka Gusti boga pamajikan cerewet leus teh nu penting kejo asak nuhun Gusti abdi mah alhamdulillah boga pamajikan cerewet ngeunaheun teu kudu meuli radio tinggal nyetel bae ngeunahan boga pamajikan cerewet imah bersih kotok teh kena asup ka imah eta ai ku gandeng cek kotok cek batur kotok urang ulin yuk ka imah eta jager haol ngabade gremeh meureun teu sagup aing gariung kamari ge cenah kotok kuat balik deui kotok kuat dekeun ka imah si eta kotok cek kotok teu kawawa jadi gebah matak cirikeun lamun imahna eueuh teh kotokan cerewet teu boga imah iyalah atuh jak kotok kuat menang asup buat harus wakmu cek kotok modar aing benar Masya Allah enggak sih udah haram jadas ya nah macam kiih ya beres baru hangser ya enggak syukuran baik ka Gusti Allah syukuran Mbak la in
syakartum la azidannakum wala in nama mahal di dinya tak korin itu seserian bahasa mah wala in kafartum inna azabi lasyadid aing mah teh hareun jauh nu nyawer tah lamun anjen syukur ka Allah engke la azidannakum ku Allah nikmat bakal bakal tambah tapi sabalikna lamun kufur nikmat dibere kanikmatan ku Gusti Allah tapi kufur kumaha kufurna teu nganarimakeun para hadirin ti Gusti Allah. Alhamdulillah urang mah awak cager dengdengan mah di rumah sak. Alhamdulillah anak urang mah nu hiji ka sakolakeun nu hiji ka pasantren. Aya di pasantren urang dia. Dengekan sia Cipari. Lamun urang Cipari aweun nu mondok saurang-urang adzan doraka sia ka tukang toge-togena. Endek sanu imaman dia di mushola. Endek sanu mimpin doa. Ndak sanu mimpin maraba makana dengekeun ibu boga anak 8 nu 2 tah mondok nu 6 tah neangan dunia lain tidak jadi kiai iya bu pak dasarnya kalau jadi kiai kabeh bisa berebut berkat kiai kudu aya ustad kudu aya guru SD kudu aya DPR kudu aya lurah kudu aya pajabat nu sejen kudu aya iya sabab urusan ibadah mah teu ka kiai teu ka nu bodoh sarua wae salat duhur berapa rakaat? 4. Jeung kiai sabaraha? Salat duhur jeung kiai sabaraha rakaat? Ai jeung nu bodoh berarti ibu ge sarua teh jeung bapak ilmuna kudu nyaho. Matak lamun jelema hayang salamet cek Rasulullah di akhir zaman ngaji. Moal salamet hirup manusia di akhir zaman lamun teu ngaji. Moal titik biasa gede kalapa. Kadenge eueuh hiji ibadah anu nilaina paling good ngaji mantak sarangheuk kana ngaji mah naon sebabna lantaran pahalana sangat luar biasa ibu lamun maca Quran diganjar ku Allah mun geus maca Quran bapak sodaqoh diganjar mun geus sodaqoh tapi ibu bade ngaos karek enek ngaji ya Allah geus nyokot iya nyokot itu ya Allah geus mawatas horeng jerona buras ya barang hakan bikang diomong-omong Masya Allah para hadirin wal hadirat aing dek ngaji teh teu jadi ya Allah salaki ya Allah mah aduh bapak teu kuat hareunak ka ini kerok akhirna ngajina teu jadi kumaha eta maka ibu-ibu nu geus niat ngaji kari-kari teu jadi maka pahalana sarua jeung nu ngaji ulah amin ati lo kaji mana kan samin amin aya ibadah nu sejen kos kitu Allah ngan ngaji doang salengkah malaikat rahmat nuturkeun Gusti hampurakeun ieu dosa jalma nu pendek ngaji 2 lengkah Gusti parinan hidayah taufik ijabah rek ngaos 3 lengkah Gusti hasilkeun maksudna ya Allah coba eta ku malaikat di payungan Masya Allah mantak sarangheuk kabeh kana ngaji mah naon sababna guanjarana guan atuh ari ilmu mah pokok moal bener ibadahna teh jeung fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun latuk balu sajalma ibadah jeung ilmuna eta tangtu amalna teu ditarima jelema ibadah teh jeung ilmuna moal ditarima
Kunaon tilok ngaji? Kunaon saya tilok ngaji? Makana pala hadirin lain cek Haji Jamaludin panggeblek-geblek na jelema sakolong dun nu tilok ngaji cek saha cek Nabi nu diperingati ayeuna maulidna kumaha kitu Rasulnya dios annasu sinfani alimun wa muta'alimun wa sa'iruhuma hamajun manusia terbagi dua bagian nek pejabat, nek rakyat, nek nu pinter, nek nu bodoh, nek kiai, nek santri, tetap dua bagian. Sadunia. Hiji alim, jelema nu ngajar, dua muta'alim, jelema nu belajar. Ustad ngajar di musola, ngarana alim, ibu jeung bapak ngadengekeun bari molor. Ngarana muta'a. Ya Allah, geus moga-moga urang kabawakeun kana hadis eta. Amin gitu sia. Kumaha lamun eta jelema magahan ento ngaji teu beuki wasairuhuma hamajun cek Rasul. Selain tinu dua pangkatna lalerhej. Ai lalerhej beukina kanu seungit teh kanu bau. Ay pengajian monggo agama pengajian monggo agama seungit teh bau seungit ya Allah ay laler beukina kana naon kanu ba laler mah beukina kana bang ke liling aya deui bae di dieu ngomong sayang barokah mun saha hujan teu dek turun itu penghadangna hadirin mah yang nyaho mah dengekan ku ibu-ibu ku bapak-bapak panggadena-gadena ganjaran ngaji selain tinu dua eta pangkat manusia model gitu maka urang ulah sampai ngabogaan pangkat tuh gitu saminggu sakali cecing di pangajian nek ngarti nek entuk buek diuk kartos ngarti ungut-ungutan teu ngarti molor beres urusan jangan ngaji masa gitu kartos woi kaharti nah iya geus muga-muga kembali kana muludan iya urang pala hadirin lamun ka surga kudu ku ibadah jauh amat ayalah iya muludan seperti kieu cek Imam Ibnu Hajar Al-Haytami fal ijtima'u li sima'i qissati alaihi afdhalus salat wa akmalut tahiyyat min a'zamil qurubat li annahu yastamilu alaihi minal mabarrat karti teh henteu deui beriot teh mah uyuhan usah tengkos boga murid baralat daekat cek Imam Ibnu Hajar Al-Haytami fal ijtima'u li sima'i qissati alai afdhalus salat wa akmalut tahiyat min a'zamil qurubat saknya nak kukumpulan katakan ngalakan peringatan maulid beungeus ringkeus gedena eta teh termasuk ibadah paling gede naon sababna lima yastamilu alaihi minal mabarrat karena dina peringatan maulid kumpul perkara nu baragus hiji silaturahmi kan ieu ibu urang dieu jarang panggih kieu leres teu teh ana ayah mana cager ana hai cager sia masih toh cager meni heubeul puguh ya Allah alhamdulillah sasalaman silaturah ya Allah matak di mana letakna kesalahan maulid silaturahmi papanggih masyarakat yang hadir bersalam-salaman ustadz papanggih sono berpeluk-pelukan betul apa tidak anak muda saling berkenalan baru adalah budak leutik jeung bapana jeung induna loba barang hakan benar betul apa tidak lantaran ku panitia diberkatan betul apa tidak ya Allah tadi sudah kita melaksanakan apa tahlilan betul apa tidak sehingga bersolawatan betul
setelah itu langsung mendengarkan sambutan, benar? Langsung kita mendengarkan ayat suci Al-Qur oleh Syekh Pradi Pandi dari Mi Acehan. Kuari urang ngadekeun mubalik seperti Haji Jamaluddin biasana, panggilan model kieu kula di atas 30 jutaan. Adapun ieu hadroh budak laletik ieu cukup gocap-gocapan. Adapun protokol asana masih dimusyawarahkan. Adapun sound system model kieu asana gratisan ya. Waduh. Mana salah dan ruginya letak maulidan? Coba ibu jeung bapak teu waudan jeung kuring atuh kuring bisa neuleuh ka ibu, ibu bisa neuleuh ka kuring, bapak bisa neuleuh ka kuring. Oh eta Ki Jamal, heuh. Oh eta cenah Ki Mang Anu, heuh. Oh ieu kampung teh kampung Cipari. Kartos. Kabagusan loba. Coba, pan ibu tadi sasalawatan di imah sangheuk. Benar. Tadi muji la ilaha illallah, la ilaha illallah. Benar. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Di imah sangheuk teu? Pan lumayan di imah maca. Leres. Masya Allah. Kartos. Mantak sakali deui muga-muga tasakuranana urang Cipari ditambi ku Allah. Ya Rabbal. 2 tujuan muludan. Enggeus 2 bae. Sebenarnya loba aya genep tinggal 7. Ngan 2 bae kingkos. Lain tanggung boros kabeh mah. Boros. Kan aing can nyatu. Kayu teh ngaranna tah? Ojak salam jadah dong. Setengah 12 lewat. Ya. Bo, kedeng deui. Udah lanjut wani nambahan. Lah, ya gimana ngurunan? Kaciri ku aing can loba nu can mayar ya. Nu lunas bae aya, nu setengah bae aya, nu teu mere ge aya. Aya bae nu ngomong kieu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam cek panitia. Aya naon ceng? Ye, geus rapat bari peuting muludan. Nek mere moal, aya bae nu ngomong kieu ya. Geura pentan bae dengdengen, engke bapak mah pandeuri sampai kuari teu mayar. Aya nu kitu. Endrin. Ngomong cinta ka Nabi bohong, ngomong resep ka Nabi bohong, hayang disapatan ku Nabi tedek nyumbang muludan bohong, warung gede motor 2 imah gedong atuh nanaonan setahun sekali buak blek ka isin. Hayo saya mikir coba ngomong ini sapatan dengekeun jelema pelit. Jaga di pintu surga ayat pelang, ayat merek. Cekus di Allah, ya surga, wahai surga, anti haramun alal bakhil. Wahai surga cek Allah, siapa haram pikeun jalma nu pelit. Kadenge. Jalma pelit mentak ulah sok pelit diomongkeun tatang. Si tetanggana, sia ulah sok deket-deket jeung si et. Si eta mah haji ge kieu. Ieu kieu naon ya? Heuh, kieu naon kieu? Ya Allah, tukang bas, tukang bangunan, tukang ngaduk tembok tedekeun gawe di manehna. Mang, dak gawe di mas eta teu hayang aing mah cenah. Ih pan beungar mobil lagi opat. Sia mah teu nyaho. Ai kitu, aing nyatu jeung onco malulu sampai kotombean hulu aing. La ilaha illallah. Ku pelit-pelit teuing da sia. Justru anu beungharna nyontohan kumaha muludan. Oke siap Mang Haji nek nyumbang meureun be aing hayang disapaat aing mah jalma bodoh teu bisa ibadah aing hayang ka surga aing hayang disapaatan ku nabi aing hayang dakomat ya ti aing 3 juta cager Cipari jurig samun kitu mah. Justru ibu nu kudu semangat salah kita mere toet. Bapak merah tuh tadi mulu engke bae mah ulah engke mah duit be. Ulah cuma cengiro dia. Salakina mere, bapak mere tuh mere berduit 500.000.
Ai, ya Allah, pan urang keur boga milik mere 500.000 ya Allah, isin. Ya Allah. Muni isin mama mana isin, nama isin. Gerokan digerokan tah rojak. Jojak, kadejak, usah rojak. Ojak kadea enak. Ya Allah, iya. Tadi Pak Haji mere 500-nya. Mohon Bu Haji. Masya Allah baik. Isin Bu Haji mah. Ya Allah, jelema bodoh rumasa. Jokot. Pada tah ti Bu Haji 2,5 juta. Aya nu kitu di dia. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Laju ieu aing disibari sabaraha duit kitu sabenerna ieu. Ari sakitu eueuh sakieu eueuh. Non aing karena Allah, emangna kerja bakti. Ibu kudu semangat. Kana mulud, komo nu mampu. Kumaha muludan? Siap. Aing nu mayar tenda jeung aing nu mayar tenda aing tanggung jawab aing. Tah beres pan hiji urusan panitia tenang. Cek nu saurang aing nu mayar son. 2 beres. Cek nu saurang deui sabaraha? Saha mau balikna? Ki Jamaludin ti Paneglang jauh sedang 15 juta ge. Ai kitu nak sabaraha? Ram jadah doang. Sabaraha kitu siajak karena pan beres tak urusan. Cek nu saurang aing nu mayar Ustad Rajib. Cek nu saurang deui panitia tenang urusan bubuahan aing nu meuli pan beres. Cek nu saurang deui ibu-ibu aing nyen ager. Cek nu hiji aing nyen kue putu ayu. Cek nu jadi aing nu nyen kue pais. Cek nu jadi aing nu kue bugis. Cek nu saurang deui aing nu ngakana. Atuh kebawa nu ngakan mah basi tak kue. Bener tak Ki? Iya mah kabeh hayang akan nunyeun Allah. Matak pupunten lamun muludan eta nu gualalen. Ya Allah, ibu mah pala hadirin wal hadirat eta ganjaran muludan kuat pohara kedengakeun dangukeun ku ibu ya. Pala hadirin wal hadirat cek Imam Syafi'i baik cek Imam Ma'ruf Al-Karhi man hayya'a ta'aman wa jamma'a ikhwanan li ajli qiraati maulidin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa auqada sirajan wa labisa jadidan wa tabakhara wa ta'affara ta'ziman li maulidin nabiy sallallahu alaihi wasallam hasyarahullahu yaumal qiyamah ma'al firqatil ula minan nabiyyin wa kana fi a'la illiyin. Karti teh dengekan eta karti mah sing saha bae jalmana urang mana bae anu nyieun kadahar nyieun pais nyieun bugis nyieun putu ayu nyieun ager laju masjid kotok bahkan masjid kebo masjid embe nyangu meninggal lede wajama ikhwanan terus ngumpulkeun tatang ngondang dululuran RT 3 RT 6 RT 8 RT 7 diondang ka di alhamdulillah tujuanana ngayakeun maulid. Masya Allah laju eta wa auqada sirojan ngarias panggung iya auqada sirojan ngaranna ya mentak lamun maulidan rias panggungna nu mewah aing neuk ngawinkeun anak siap kuat amprekan pelaminan sabaraha nu 30 juta embung nu 70 neuk ngawinkeun anak hayu kuat nu 70 juta neuk ngawinkeun anak anu 50 juta podiumna ieu naon ada pelaminanana kunaon muludan neuk ngagungkeun Rasul geus dibalik urang mah ibu lamun ameng ka Maroko eta di Maroko kuat sampai panggung muludan nyampe beak kuat 3 miliar kamari kuring di ditu digembong dicayur dia di urang mah dicayur dia dicayur kamari Masya Allah 12 RT ngayak dan muludan panggungna dirias kabeh dilombakeun Pak meni mewah nu saep sakean ya Allah bagus sakuring cenah ieu kiai menang ganjaran meureun be
eta wa auqada sirojan ngaranna ngarias podium ngarias panggung ieu bakal jadi saksi di poe kiamat amin Rabbana karim mujinan marabbuka paeh jaga urang dia pemuda ibadah tepati beuki nek digebug ku malaikat kembang ngahalangan saha cek malaikat sia kembang nek naon ka dieu aing baheula di podium dipake perhiasan ulah macam-macam sia malaikat tojos ku aing cek kembang ji kitu kumaha mantak bu muludan mah gede ganjaran sahuap kadaharan pala hadirin di dahar ku jalma anu ngahadiran muludan datang ka jero beteung terus can beak ngadoakeun Gusti ieu jalma nu ngahadaran kue dina muludan hampurakeun dosana ku Gusti eta nu ngadahar kuena kumaha nu nyieuna kumaha anu ngamodalanana mata tahun harap sing seru manget bahkan hadirin wal hadirat cek Syekh Nawawi ulama urang saha jalma ngayakeun muludan maka ku Allah ganjaranana bakal cash dibere di alam dunia 3 perkara bejakeun ulah supaya tahu harap leuwih sumang dengekeun Pak kolot itu semangat kana muludan mah tanaga ngomong nu bener dak sia ieu muludan aing supaya Maria nyumbang teu bah nyombang aing 300.000 kan lumayan Masya Allah cek Syekh Nawawi lamun eta masyarakat sok muludan hiji eta li kampung ku Allah subhanahu wa ta'ala bakal dibere aman satauneun eta kampung moal kahuruan amin moal katerajang gempa nu nimbulkeun korban jiwa moal katerajang banjir moal aya angin puting beliung masyarakatna bakal aman bahkan eta kampung moal katarajang kadatangan rampok jeung pamalingan urang dia hayang salamet ante lemburna gedekeun mulud lamun jelema sok muludan hirupna bakal salamet sataunan hiji moal kagetabrak motor amin sakitu ih di panjalan raya deukeut dua moal katinggang kalapa ih pajar teu nyeri meureun tilu moal kejempet lawang lecet karge nyeri eta kejempet lawang hemak salamet hayang salamet muludan ngedekeun kiai ngomong bisa bae cek kiai cenah bakal salamet untuk tukang muludan jatah tangga kami kamari geus muludan kasenggol motor oh gitu pada eta buktina kos kitu cenah bakal salamet ongkoh ja eta buktina cenah deuleu tuh itu maka palingan itu maka tabrak motor kasenggol motor oh tanya beraduit nyumbangna iya nu jadi pertanyaan laju kudu sabaraha duit gitu kiai dengekeun ku ibu bebeja ka salaki balik ti dieu saha bae jalma anu nyumbangkeun kana muludan sadir ham sabaraha sadir ham kamakola guru-guru kula termasuk almarhum almaghfurlah anu di Cilongok sadirham eta pala hadirin mun urang mah 4 gram emas sagramna ayeuna 950.000 kali 4 berarti 3.800.000 lamun jelema nyumbang muludan 3.800.000 per orang bakal salamet hirupna satauneun mantak teu amin teu sakitu ieu aing nyaho caricing udah kami kumaha aja tuh sakitu dia banget gratis kabeh doang nu kieu mah ya daeng sabaraha cenah per imah 3.800.000 ingetkeun babalik mun salah kita milu mah tadi sana ceramah ki Jamaludin menang naon 3.800.000 gitu kadang ku ibu bakal salamet mantak nu katabrak motor kamari tanya sabaraha duit nyumbangna meureun bae 50.000 untung teu kageleng beuteung sia lebah dinya masih kena kasenggol keneh ku motor bisi ieu teu percaya ibu-ibu jeung bapak-bapak ieu urang Cipari kana omongan Syekh Nawawi penting ieu tandan motoran di luar ulah diasupkeun kunci setangkan kuncina teu di imah bener tah henteu omongan wali
jelema nu tukang muludan bakal salamat lemburna moal aya pamalingan jajal tanda di luar ieu motor tes penting ieu kumaha lamun isuk-isuk leungit nasib teh mangarana atuh ulah nyalakeun aing teu kumaha sanu bisa ngalawan karena nasib mah sanajan jelema hebat Cimande Cikalong Cigondewa beak kabeh ku cilaka mah ye jelema hebat boy kuda-kuda netak tak 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 di kamar mandi gabruk belabuh cek incuna abah kunaon abah labuh pan abah guru silat teu katakis ku aing laleur mah cenah tuh bener teu hiji bakal salamat satahun mantak tahun harap awan nugalalad mantak ku panitia saya ojak jak kitu tahun harap mah hayang salamat yang cilaka atau selamat jak ki Jamal teh kemarin ngomong tuh berat duit 3,8 juta ari HP saya kabaleuli eta HP sabaraha duit hargana HP sabaraha duit meuli HP ya Allah HP buari paling murah 2 juta eta HP Cina eta kita diislamkeun heula bener teu ai muludan satahun sakali la ilaha illallah baju kabeuli ieu itu kabeuli atuh nanaonan urang heuy ibu lamun ameng ka daerah Baros pada Rincang pasti bakal kaget ngulu bendogna bage per imah sapeti punten Pak ngarias itu berkat 2 hari 2 malam nah sebabna inget karena pahala nu eta gampang urang kos kitu atau urang-urang mah per imah 10 besek ulah bahang sabesek bae laju deui ka hayang nyokot pan bloon kumaha nu ngayakeun mulut kumaha nu hayang nyokot berkat pan tolol aneh aing mah teu ka hati kuliang tai dibabak paling penting budak di ojak sia ayo geran ngomong naon asli ieu muludan mun hayang nyaho ieu ganjaran muludan ieu ganjaran mulud 2 dengekeun ku ibu lamun jelema tukang muludan maka rizkina bakal dibere cukup ku Allah satahun lain beunghar dibere cuk amin nyumbang teu amin alhamdulillah berapa duit nyumbangna di kalah seserian pasti 30.000 potongan kieu mah alhamdulillah besar kecil tidak menjadi masalah nu penting urang geus aya ciri cinta engke sugan tahun hareup nambahan amin ya rabbal masya Allah Pak masya Allah Bapak menteh hadir si tadi puguh Bapak tunduh mah boga karek datang panjang nasib 2 gawe heuh Pak masya Allah Pak ngomong kabita mama mah kabita kana ganjaran mulud nah, insya Allah Rabbana Karim masya Allah para hadirin bakal rizkina ku Allah diberi cukup satahunan amin hartina kacukupan lain beunghar punten Bu belum tentu beunghar teh kacukupan tapi ieu mah cuk masya Allah hoyong kitu gedekeun mulud insya 3 lamun jelema tukang muludan naon anu digerenteskeun dina hate ku Allah bakal dikabul sok ayeuna cukup ibu di hadir antara nu terang hate ibu jeung Gusti Allah hayang naon Gusti abdi hayang disapatan hayang berkah rezeki hayang naon mangga sok cek cenah bakal dikabul ku Allah ibu contoh ya Allah hutang ya Allah hutang ya Allah salah kita usaha ngalubuk segala mak buruk dulu ya Allah Gusti ya Allah hutang ya Allah rezeki dicabut ya Allah kepean ya Allah hutang ya Allah insyaallah kabar ya Allah salaki deugel ya Allah ngomen lang layangan bae deh ya Allah kolot-kolot ya Allah ngomen layangan bae ya Allah aing nasal terus salaki jeung anak sarua anak nu nyekelan salaki anu narik ya Allah ngeng ditarik ya Allah mentang kena layangan inu panas ya Allah ngeng ditarik ngaluhuran sampingna morosot taekeun deui ku bapana ngaluhuran deui morosot ditaekeun deui pelalayangan kaluhur sampingna kuat ngaluhuran teu make calana cek anak deui cek bapana ceng deuleu peteng urang teu deuleu ceng ngehang-hang cek anakna Pak eta peteng eta nu gede mah tepat cenah beuh deuleu Pak lalayangan eta mah cenah rarawisna geus sararidung Pak
enggak sih orang main layangan bae enggak skol mantak hujan tadi kan turun asal nek turun hujan layang balik deui teh hujan deui. Ibu ngadoa ya Allah Gusti, ya Allah salaki abdi ya Allah nguseup bae mancing bae ya Allah puyeng ya Allah mancing bae salaki ya Allah. Mending mun bebenangan ya Allah ngabiakeun segala ya Allah. Sapenting rokok cengkeh 3 bungkus ya Allah. Jeung rokok MK rokok bose teh. Ya Allah, Gusti abdi muga-muga ya Allah sing eureun tah museup mancingna ya Allah. Lamun di Jawa Tengah aya Sunan Kalijaga ya Allah. Salaki abdi Sunan Jaga Kali ya Allah. Sunan Jaga Kali. Mantap hayang naon geurah hayang naon. Hei mun pejabat ya Allah Gusti abdi hayang berkah ngajabat hayang naik pangkat. Hayang naon cek Nawawi. Ibu geurah hayang naon, geurah bapak hayang naon. Masya Allah para hadirin wal hadirat. Woi, pemuda Cipari, woi. Ya Allah yang kawin ya Allah. Ya Allah, mun bisa makasih Nengsi, ya Allah abdi kadang deulekeun bae si Nengsi ya Allah. Gusti. Abdi ngalamat 3 kali di Ciduhan bae ya Allah. Dukun mah geus biak 25 ya Allah. Bahkan kamari mah dukun ngomong lain nu teu manjur lain jampe mah beungeut si anu koromod di macam. Berkah muludan ya Allah muga-muga si Nengsi bogoheun ka abdi ya Allah. Ya Allah. Ayo barang isuk-isuk kling BWA. Assalamualaikum Bang Joni. Gini. Waalaikumsalam. Cek si Joni, mohon maaf ya, ini sama siapa? Nengsi Bang Jon. Oh Nengsi. Kok kenapa Nengsi? Sinariun nge-WA. Bukan sinariun. Dulu kan Nengsi hewa sama Bang Jon. Tapi sekarang kenapa? Itu Nengsi nge-WA. Dulu kan ngelamar Bang Jon sampai ini di Ciduhan. Sampai sekarang juga masih kerasakan keambu-ambuan aja hangitnya sekarang ini. Kuat keambu kene cenah hangitnya. Nggak tahu ya Bang Jon, kalau dulu emang saya lihat Bang Jon itu kayak lihat kadal aja cenah. Hewan tersebut. Setelah maulidan di Cipari itu ngedadak saya lihat Bang Jon itu mukanya ruhai. Masya Allah berkah mulut. Nah hayang naon geura ibu anak ya Allah Gusti cek ibu-ibu ya Allah abdi anak mah 7 ya Allah tapi arusahana biasa bae ya Allah berkah muludan ya Allah moga-moga anak abdi usahana aya nu maju ya Allah sanajan teu kabeh atuh salah sahijina bae anu maju ya Allah anak abdi ya Allah bener bae menang 4 poe dagang cilok didorong pakai gerobak maju terus teu mundur-mundur dijabah berarti sia tah mah doa anak. Sirian pae wayana matak-matak ieu urang muludan teh nu kadua urang teh keur ngadaftarkeun diri ka Kangjeng Ro. Nah iyalah sebab jaga di kiamat pintu neraka hendak ditutup ku Gusti Allah cek Gusti Allah Muhammad pintu neraka ku kami hendak ditutup tangan umat anjeun bisa aya kana nu nyelap disingkap-singkapkeun ku Rasulullah kabeh pintu neraka 7 Rasul turun neangan banget nu karieu barang disingkap-singkapkeun Pak bener budak Cipari doang. Sia orang mana? Cipari Rasul. Ayo si ojak ka mana? Panghandapna. Atuh ulah jak. Ya Allah, kumaha tadi nak kitu si asup neraka gegeran Rasul geura angkat teu kawa panas. Geura angkat teu kawa kebe ngobrol kumaha di darat bae Rasul. Ayo kitu sia cek Rasul Islam ta lain. Atuh Islam Rasul. Lalu dia sok sholat Idul Fitri doang. Astagfirullahaladzim. Pernah siap puasa nganti lu poe. Pernah nyumbang muludan nganti lu 10.000 nyokot berkat 12 lempatan garong. Tapi iman ke Allah iman ke Rasulullah iman cinta ke Nabi cinta Rasul abdi teh ka anjeun sanajan abdi cinta disungut doang Rasul bener abdi cinta ke anjeun Rasul nembe disapaatan ku Kangjengna. Iyalah urang pala hadirin nu dibutuhkeun kurang nu eta nu butuh kana syafaatna. Nah insyaallah berkah muludan moga-moga orang Allah dihampura dosa tetepkeun iman Islam panjang umur anu barokah wayananya salat ulah taringgaleun ngaji saminggu sakali jeung tatangga jeung bara jeung dulu sing alalakur amin ya rabbal alamin sakitu nu kapiatur moga-moga aya manfaatna. Nah ngadoa deui bae nitah deui bae. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
salatan taj'aluna biha min ahli al-ilmi dhahiran wa batina wa tahsyuruna bi'ibadika as-salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wasallam. Allahumma ij'alna min ahli syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alna min ahli syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alna min ahli syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shalli wa sallim ala jamil anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.